kapangi ieu buya kunaon sia Bang dia kunaon muriang muriang mah ieu ya cokot kembang kakangkungan ya cek nya teh dahar di dahar di dahar turun buya turun udah geus beres kunaon berangsur sapoe 2 poe 3 poe cager menang saminggu ka Cidahu Waalaikumsalam di abuya geus jauh cager dia coba eta kumaha coba cager dia geus cager mah nilai dunia merusak barang datang ke hakikat. Wih, pohara jasa. Nah, iyalah ahli bibisikan jeung Allah per menit, per detik, per jam. Kumaha mimitina? Mimiti baru syariat, sakitu bae baru syariat mah wajib, haram, sunah, makruh. Wajib, haram, sunah, makruh, mubah kitu bae, datang ka pae, kos kitu bae. Berseteru lah, woi wajib, woi henteu, woi sunah, woi henteu, woi makruh, woi henteu, datang ka paeh kitu bae syariat. Haram sia eta sapeker bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar, ahli sapeker neraka. Cek anu nganteng haram ku, heuy, sapeker mah alat, ai alatna kumaha maklutna, heuy, ai alat mah golok ke ja alat atuh kumaha makekeuna bae, heuy. Ribut moal aya anggeus syariat. Ketika asup kurang katoriko mual ribut nukos gitu cicing be sebab kumaha Gusti kabelah dituna didelelah jalbul masolih wa darul mafasid tek naik geus datang ka hakikat mah seuri sebab barang haram ge bisa jadi henteu geus datang ka hakikat kok bisa kos kitu jero teuing teh ngomong jero teuing sebab neuleuh hakikat contona neuleuh hakikat mah kieu aya jelema nyeri huntu ke dokter suntik masih nyeri huntu keneh bae obatan nyeri huntu keneh bae datang ke tukang urut nyeri huntu keneh bae datanglah ke ahli hakikat sia nyeri huntu geus ka mana-mana nya kade kiih nya war inum sia yang cager mah satu sisi hayang cager di sisi lain kan cai kiih mah haram kumaha sih hayang cager tanti inum ye ahli hakikat mah geus nyaun dina cai kiih eta aya sesuatu nu bakal ngaleungitkeun panyakit nu patali jeung nyana inum Gus ya inum lak cager masyaallah ieulah ahli hakikat kok eta berseberangan jeung syariat ulah nyaritakeun kos kitu jeung ahli hakikat mah sia hayang cager henteu geus we titik nah nyana pidato saha nu nyari huntu cai kiih aing ya itu bisa diakurkan sehingga ada besi ente nyeri huntu kedatang ke Habib kieu aju dibere bae waduh iprak pae jeung ahli hakikat lah nyana neuleuh sejenak langsung ka Lauhul Mahfuz urusan ada urusan nyana jeung Allah urang ulah milu-milu tinggaleun lah syariat ieu atuh syariat bata mah jang urang nu bodoh jangan mah tuh lain deui sebenarnya dituturkan ke orang tebenang okosnya nama sholat tengah wudu deh orang nuturkan teu bisa nyana mah nyana jeung Allah urang mah urang di syariat makom syariat teu bisa nuturkeun makom hakikat ketika nyana di hakikat akur jeung syariat tuturkeun ketika teu akur jeung syariat ulah urang mah tuh ulah geus kos kitu bae nah kos kitu terus ku urang di perangan cilakas ya merangan ahli Allah besertru urang jeung ahli Allah lantaran nyana kaluar tina syariat nyungsep sia kajen hukum ulah geus bae wallahu alam abdi mah syariat sakieu adapun nyana ngahukuman kos kitu wallahu alam cukup sakitu lamun urang nentang salah tak kiai kajian hukum bertentangan jeung kitab wow kitab aing janggotan ye Tuhfatul Mardiyah salah ngomong nyana Tuhfatul Mardiyah mah peleutik salah nyana geura tunggu waktu poe bulan jungsep sebab nyana geus jeung Allah ahli hakikat mah teu meunang nyanana teu ngadoakeun Allahna sia aya teu kaharti cukup bae wallahu alam kitulah jeung ahli hakikat sing hade masyaallah
loba anu besetru jeung ahli hakikat cilaka dirina sebabnya anak-anak neuleuh hakikat eta ge mun teu dipenta teu henteu ngan kulantaran dipenta kos aya jelema muriang geus sababaraha taun kemudian kapanggil lah jeung Abuya Cidahu caritana nyana teh asa ngimpi kapanggil jeung Abuya Cidahu di leuweung kapanggihna urang lembur urang di kacepatan pasar geus ngan mau dicaritakeun jelema kapanggih ieu Buya kunaon sia Bang dia kunaon muriang muriang mah ieu ya cokot kembang kakangkungan ya cek nya teh dahar di dahar di dahar turun Buya turun udah geus beres kunaon berangsur sapoe 2 poe 3 poe cager menang saminggu ka Cidahu Waalaikumsalam di Abuya teh geus jauh cager dia coba eta kumaha coba cager dia geus cager mah ieu mah teu sasalah geus cager balik eta kumaha lalakona nah nyana ceramah lamun aya panyakit kos aing ieu kakangkungan ge mun teu modar bisa sia ali hakikat teh sejasa aya jelema nu nanya ka Abah ieu cerita Abah ieu kiai aya jelema teh ju ahli waris ieu kumaha ieu mangani hartana loba jasa ahli waris Abah Bapak Kolot dulur uwa mamang jadi usaha maksudna teh kiai eta hayang dihalalkeun lumayan jadi maksud kiai eta mah geus bae cokot ku sia lah pake ngabangun hayang mah kos kitu tah diharapkeun ku nya jakabate coba ka Lampung nya teh ka Lampung geus leuwih ka Lampung we gara-gara Lampung di anu geus bae sakitu coba hayang nyaho bener ka Lampung bener aya ya Allah di ditu teh oreganan aya mamangna di Lampung ngobrol teh sanu mere nyaho bahwa di ditu aya mamangna di Lampung yo coba eta kan hese tak urusan kos kitu mah tah je henteu bisa lamun aya jelema ahli waris teh coba sia ka Lampung misalnya datang ka Haji Pudoli dia kiai cek teh jelema ieu ahli waris anak ijo kabeh coba ka Lampung neuk naon nangan monyet habak deui teu bisa diakurkeun eta hakikatna kos kitu tah eta kiai pan ngobrol jeung kula heran cenah ka Abah bisa kos kitu nya ya tuh geus teu kudu heran-heran tah keur dibukakeun ku Gusti Allah teu kumaha tuh teu bisa diakurkeun hakikat teh teu bisa diakurkeun coba mun ku urang dihukuman di dieu geus bukan mah ieu mah urang perebut bayu cek urang ya Allah ieu lah hakikatna jadi urang teh berjalan cicing di luhur syariat ka Allah kene loba nu kandas sekadar syariat berangkat melalui thariqah kurang ikhlas henteu wusul ilallah norekat ge teh ikhlas batu tetep teu wusul ilallah zikir tinggal zikir norekat tinggal norekat tetep bae jadu diperlukeun mah ikhlasna ngan aya metode doang cara di tarekat untuk mengikhlaskan gak bisa itu mah teu bae ngan lumayan aya di ruang lingkup nyana di dinya nah iyalah walau taro ieu maksudna walau taro ahlan najwa mun ente neuleuh ka ahli najwa ahli ibadah nu selalu bibisikanna jeung khaliq lain jeung makhluk nah alladzina mujalasatuhum lillah fillah jada mah babarenganna mujalasahna teh lillah fillah Allah we hiji kok bisa kitu bisa kumaha sih kieu deuleu jelema kuari anu mempertahankeun hirup ujungna pae ketika Allah deuk maehan jelema teu kolot teu ngora teu keur kagok ieu ngora keneh pinter deui anak laleutik keneh cak Allah balik sia cabut bae maha maksa Allah aya jelema geus kolot nya teu berarti ku baturna ge ditinggalkeun pamajikanna ge belueun geus ngadoakeun bae geura paeh teu paeh urusanna Allah maha maksa Allah incu urang nu dipake ka deudeuh kembang mata urang kakarake bisa ngomong bari salah oge salah nyana mobil embim mobil embim Haji Pendi ndil Haji Pendi ge ndil nya nama
kurang di Haji Pendi kendi jadi itu bisa sedotan edotan tedakeun bener maot misalnya eta pan urang masyaallah nu jadi bapak kolotna nu jadi dulurna dan lain kadedelekeun cakal pae bae. Nah berpikirlah tina kolot lalaki awewe ngora budak letik orok pae urang inget bae aing ge bakal pae konsep tah. Oh berarti aing hirup dititipan nyawa teh titipan. Geus aya parentah ti Gusti Allah satungtung nyawa aya di kandung badan hirup nganana sia kudu nurut ka aing tuturkeun perintah aing aing deuk mulaian ku ari permanen dipanen terus dimantepkeun dipermanenkeun ingetlah selalu ka Allah ruh urang dikeallahkeun per detik per menit per jam terus ialah mujalasatuhum alladzina mujalasatuhum lillah wa fillah jadilah mulai solihin naik di solihin jadi waliullah golonganana golongan abdal naiknya nukoba nujaba uropa asaipuh waliullah entela mundeuleuh ka para aulia Allah atawa belah dieuna mah solihin lah nu syariat thariqahna paten luar biasa sangat dijaga ente bakal neuleuh di wajahna anwarul ma'iyah aya tanda-tanda berbarga jeung Allah engke di deuleuh lirikanna lain dengena lain ucapanna lain urang teh bertanya-tanya kok aya kelainan sih kumaha kelainan aja biasa nambah dahar nu ajar mah sapiring konya nama 3 piring aya kelainan tah ieu tah berarti bener ieu mah ieu nu biasana keur gaji mah tilok ngarokonya nama ngaroko bae ieu aya kelainan ieu ngopi nyana ieu kelainan ieu nah mulai ti dinya aya kelainan di wajahna aya anwarul ma'iyah sebabnya na selalu zikir ka Gusti Allah sholawat ka Kangjeng Rasulullah salat da syariat na luar biasa konsistenna teu kaluar tina inget ka Allah per detik per menit per jam bakal aya cahaya ilahi eta wa anu neuleuna ieu golbu kajen teuing jelemana rudin aya lain deui ceuk urang kajen teuing jelemana teu kasep urang teh dibere sono ka manehanana aya kelainan lamun kurang dijabarkeun mah jajore ja teu ganteng ja teu kasep ja kos kitu bae huntuna ge areueuhan ya ja biasa bae tapi kok lain deui nah aya seperti kos kitu jawabanana hese di jero hati ente bakal neuleuh komo nya kasep nya pinter nya ahli Allah geus hese nyaritakeun geus hese nyaritakeunana sinar teh berbagai-bagai sinar zahirna memang nyana kasep sinar batinna memang nyana aya ilmuan sinar batin leuwih jerona aya ma'rifatullah wa rasuluh wah geus aya kabeh di manehanana ente bakal bertanya-tanya di hate kok asa kasep kok asa hebat kok asa herang kok dipake ka rindu be ka impi-impikeun dan saha nu bisa kos kitu lamun lain Allah mantap di dieuna mun ente neuleuh ka ahli Allah nu selalu mujalasah jeung Allah latara min wujuhihim anwarul ma'iyah aina anta minal ilmi zahir di mana ente geura tina perkara ilmu zahir anu nuduhkeun kana rusum sarua tentang ilmu zahir ge kan aya tanda-tanda lamun ente keur nyaritakeun tentang ilmu zahir pinter amat fikihna aya tanda lantaran mun nyaritakeun fikih jeung usul fikihna lamun ente nyaritakeun tentang pinterna ilmu alat sebab naon aya tanda mun nyana nyaritakeun alfiah pohara jasa teu pernah bae muhal naon kitu ngaranna mubtada nasabkeun teu pernah rupa bae hebat ya ieu teh tanda pinter ilmu sorobna emang kumaha waduh nasribna pohara jasa nasribna kumaha emang nasribna nyaman nakola takolan
Hebat. Aya tanda kabeh. Jadi cerita ilmu zahir sorop aya tanda, nahu aya tanda, fikih aya tanda, usul fikih aya tanda, pinter eta aya tandaan. Ketika keur carita tentang kagantengan kageulisan aya tandaan, kakasepan aya tandaan, zahir tah mah. Ketika urang nyaritakeun ahli najwa aya tanda min wujuhihim anwarul ma'nya hese nyebutkeun anak. Bertanya-tanya masing-masing, aya naonannya. Urang cerita ke Habib Lutfi, aya naonan sih di Habib Lutfi. Urang aya sieun, keur baheula kitu anu ngadenge sora bae urang sieun. Sieun tapi hayang aya naonan kok serem amat, kok kasep amat. Urang keur cerita abuya, urang ka ditu yuk, hayang mah hayang tapi sieun mesti tampiling. Urang aya bejana. Betul urang ge ditampiling datang ka nganceng kopeana. Nah, urang hayang rindu tapi kok sieun. Aya naonan sih? Selalu kitu bae jeung ahli Allah mah. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi, mun aya Kangjeng Nabina, urang hayang mah hayang tapi teu wani. Urang carita Tuan Syekh Abdul Qadir, mun lain Kangjeng Nabina mah ngagarokeun ka dieu yap calik. Ka dieu yuk urang bareng. Mun teu kitu-kitu emang berani ka Kangjeng Nabi. Bah bi khalfihi ka ama min ru'yatun sabatat. Nya masa kurilingna aya mataan, boro-boro dihareup di tukang ge kadeuleu bae. Kuku lagi kadeuleu di tukang aya Haji Pendi. Janyana tadi na moal balik biasana moal balik kunaon mah moal balik hujan doh. Aya gaji hujan cenah mah. Tuh Kangjeng Nabi emang kumaha gitu. Ketika urang aya batu sobatan gitu musuh ka Kangjeng Nabi sabulan deuk perang geus sieun. Je emang kumaha? Kabelah dieuna si Abu Bakar si Umar sareng bae karena itu jeung Allah mah. Kabelah dieuna urang teu barengan bae jeung Tuan Syekh Abdul Qadir. Ketika bareng emang wani atuh teu lamun lain Tuan Syekh nama. Urang babarengan jeung Gus Dur emang wani ka Gus Dur jangan teu sieun urang ka Gus Dur lamun lain Gus Dur nama ka dieu seakan-akan teu kudu dikitu-kitu hatena yap ka dieu yap ka dieu. Ya ka dieu aya nu deuk disampaikeun henteu kudu kikian ka dieu teu mah lohir ngaranna atuh. Henteu ka dieu ye emang naon ieu aya di Samsu atuh lohir tah mah. Ieu mah hatenya na ka dieu deuk diajak ka Allah teu kudu kikieuan. Jasana jan dikieu-kieu ge dulur ayo urang ngararaji ka dieu ye. Yuk urang ngararaji. Barang di deuleu teh jamana 3. Aya 5 jeung tiang masjid. Hese. Sebab lain ahli Allah. Aiku ahli Allah mah Gusti deuk disampaikeun nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti sarua jeung digepayan mun cara urang mah. Lamun teu digepayan sieun ka ahli Allah memang kumaha gitu. Sieun bae tah ieu ti bisa dicaritakeun ente bakal neuleuh ka ahli Allah mah allazina mujalasatuhum lillah wa fillah la tara minhum anwarul ma'iyah sakumaha urang neuleuh ahli zahir kaifa aina anta minal ilmi zahir allazi yadullu ala rusum ente bakal nyaho ieu mah ahli alat ieu mah ahli fikih ieu mah ahli usul fikih ieu mah ahli hadis aya tanda-tanda kitu kana ahli Allah kabeh ge nyaraho ngan teu bisa ngomong nu nyaho aslina ahli Allah deui layak non layak malwali ilal wali layari balwali ilal wali nu nyaho ka wali kecuali wali deui nya namanya nyahoeun urang mah henteu nyaho eta wali nama teu meunang ngan di jero hate bertanya-tanya aya naonan sih kok lain deui kok pisan lain deui kunaon aing ku aing dibere duit dicokot bae aja. Tetep aya kelainan kok aya lain sieun lah anu lah sebab nyana nyahoeun pada hakikatna sebab geus dibere nyaho ku Allah urangna beusi kajawat aya bae seperti kos kitu wajen ku kumaha ge ngan nyanana leuwih nutupan ka Gusti Allah ngan tanda eta teu bisa dibohongan kajen ku kumaha ge mantap di dieu dijelaskeun ye alam ta'lam anna ilmahu ta'ala azaliyun wallahu a'lam.